urang dek mengenal Allah mengenal heula alam khalqi jeung alam amri. 10 nu aya di urang teh 10 alam, 10 lelembutan disebut alam khalqi, alam amri. Jerona lelembutan disebut latifah. 10 kabehna dibagi 2, hiji alam khalqi, nomor kedua alam amri. Alam khalqi teh nu mana? Alam khalqi teh hiji latifatul qalab, dedeg pangadeg urang. Jumlahna aya 4, unsur disebutna unsurul ardi, unsurul ma'i, unsurul hawa, unsurun nar. 4 unsur ngaranna qalab. Iyalah hawa Bismillahirrahmanirrahim. Allah teh kasipatan ku aya wajib ayana. Enggeus. Ayana Allah kasipatan ku kidam hartina tiheula teu kapiheula. Bako hartina Allah teh langgeng, teu aya tungtungna. Geus diurukeun ka batur malah dimantekan segala. Tapi tetep borangan bae. Kajagoan boranganna balik ti masjid ngagerokeun pamajikanna. Woi. Ya hei. Kunaon ada gegeroan? Sieun aing. Adi tas gaji tauhid, tapi balik ti masjid gegeroan ka pamajikanna. Sieun jakena saya jurig. Tah tauhid ka mana tauhid? Tauhid mah tauhid diletah doang. Eta gaji tauhid teh kos kitu. Bacakeun ku ente lamun aya kasieun aya jurig komo kadeuleu. Eta bae eta ayat kursi bacakeun. Ge coba ge leungit cenah. Bah bener urang leumpang ti beuting lah cak kieu ge maca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya nu gebreg-gebreg tah. Ditangkal awi teh grur ieu jurig berarti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Juga handap. Enahan aya di hareup. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati wal ardi. Cak jurig teh aing ge bisa ayat kursi kos kitu mah. Ayat kursi kos kitu aing ge bisa. Sebab sarua ayat kursi urang nu dibaca ku urang jeung ayat kursi nu dibaca ku jurig. Sarua. Saurang lagi bersifat jurig. Jadi sarua tuh naon bedana sia jeung aing cek diana teh. Sia nonton TV aing nonton TV. Sia main bola aing main bola. Atuh akur atuh teu banjur ayat kursina. Kumaha deui carana ieu? Kumaha deui carana ieu neangan supaya ulah borangan. Bejana Tuan Syekh Abdul Qadir mah dileuweung 3 tahun. Bejana Imam Ghazali mah 13 tahun. Bejana Imam Syafi'i mah 1 tahun. Kangjeng Nabi di luhur gunung Jabal Nur. Sorangan bae Kangjeng Nabi mah. Teu dibarengan ku sasaha. Guru-guru urang tararapa geuning dileuweung. Eta Syekh Maghribi osok kapanggih kapanjing Syekh Asnawi. Syekh Asnawi mun naik kuda kapanggih tah nu kuari makam teh Syekh Maghribi di dinya. Ngobrol kapan dileuweung berarti Syekh Asnawi teh caringin teh osok ngobrol jeung nu kararitu dileuweung. Kok teu sieun sih? Aing sieun mulai tah. Ji atuh sia mah boga guruna si Golkar. Nu borangan atuh pasti kasihan nyurup lagi Golkar deui bae. Borangan deui bae. Boga guruna atuh nu tegep. Anu teu sieuneun ka jurig. Kakarak mun magi jurig dak bae ya bejakeun sia ka guru aing sieun nya sebab guruna sakti. Tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing da kumaha coba urang ayo tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia. Sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri. Aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik. Geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae. Tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama asal kitu bae cager. Aya santri nu kasandingan, sia jinnya.
bejakeun sia ku aing ka mama cager eta coba ku ari hai Jen bejakeun ku aing ka Habib Rozak mana jadi guru teh sakti guru sakti batu bejakeun sia ku aing ka mama calager kabeh ge masyaallah eta kos kadar itu tah coba ku ari bejakeun ku aing sia ka guru aing guru sia di mana sakitu teh di itu belah raja Golkarnya atuh gitu bajur tuh nu mantak urang teh dina thariqah mah ngahayal heula kadanan ku tapakur urang diuk teh di makam diuk teh di kamar lain diri aing ye nu diuk guru aing ngahayal kitu heula tah taku Muhammadiyah mah disengsarikeun kitu teh ye sasar sia cek Muhammadiyah cekel ku aing hula pantogeun sia casarkeun batur sia cicing sia kudu pantogeun heula tah Muhammadiyah pantogeun teu dipantogeun mah beres ajunya mantogeun urang deui urang mantogeun nya gelut dek jangan yakin jadi gelut ngayal heula aing guru aing nu diuk teh manya setan wanieun ka guru aing ye urang ngahayalkeun guru begitu orang teh salat je guru aing mah husu pan aing teh berarti lain guru aing ya sia berarti carekan ku urang awak urang dibulak-balik dibulang-baling awak urang teh ulah dihayalkeun diri urang guru urang naik ka guruna naik ka guruna naik ka guruna mantak aya silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna ari silsilah mah fotokopi pikeun babari dibaca ku urang nu datang jurig jin jalain jangkos kitu urang teh niru guru lempangna diukna ibadahna silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna oh guru urang lamun udang jam 3 geus urang mah dikurangan geus setengah 4 lantaran puyang kene turun jam 4 puyang kene jam 7 keur carita tarekat mah kos kitu ulah dihayalkeun diri urang tah urang di masjid sorangan dipoekan Allahu akbar coba ge urang ngahayalkeun urang teh wali ngahayal aing wali ya Tuan Abdul Qadir aing ya Allahu akbar aya jurig Abdul Qadir sial sia kudu wanian ka aing sia Allahu akbar sebentar Abdul Qadir mah digalemohan ku jurig teh kapan nya sataun jurig bae nafsu teh sataun ku hewan-hewan sataun ku awewe geulis eta mungkin henteu pernah ku awewe geulis eta atuh emang sia mah kitu malulu aduh dasar nafsu wanita meureunan tah eta urang teh berthariqah bersilsilah hayalkeun guru urang hebat ibadahna moal emang kos kitu dicoba ke penting coba jeung urang jeung tengah penting urang hayalkeun yo Insya Asnawi caringin mah tengah penting teh nya mah salat zikir jatesieun coba ngahayalkeun diri urang teh Syekh Asnawi ye moal sih moal coba moal bae kajian hukumah ge moal sieun ketika urang sieun berarti atuh urang teman asli lain Syekh Asnawi Syekh Asnawi teh sieun begitu aya pocong Syekh Asnawi teh sieun aya sia atuh aing sieun atuh lompat ja aing mah aduh jasa ibadah teh kegeserkeun rasa nu ieu sesele teu bisa 1 tahun 2 tahun masyaallah karim geula ieu mah keur cerita salam bae heula Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin ieu mah riwayat Sulaiman ieu ka riwayat lain ade wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah Al-Fatihah di Al-Fatihah tenan kurang Al-Fatihah ngarobah hadis hadis salam mengge susah gitu rawahu muslimun al-man al-ijmaliyu wallahu a'lam bissawab
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal khalqu wal amru lanana bon utawi alam khalqu lan alam amru iku bal khalqu maga utawi alam khalqu ibaratun iku ibarat an khalqil asya'i bitadrij saking ada meling pirang-pirang perkara kalawan nungtut asbamak tadatul hikmah kalawan ngitung-ngitung barang kang rapi huing mapa hikmah ilan al-amra layan faguangin satuhune alam amra iku ala pecati amru anil khalqi saking khalqi illa fil mujizati lin nabi yang ingin dalam mujizat kadoi kangjeng nabi awil karamati lil wali atawa karamah kadoi wali kamalatan fakul kudratu kaya oleh orangana pecat apa sifat kudrat anil hikmati saking hikmah liana alam al-khalqi min jumlatil hikmah karena satuhune alam khalqi ikut tetap saking jumlahan hikmah lati waqa'a bihal istitar kang tudiba biha kalawan lati apal istitar lisiril kudrati kedua rahasia kudrat lisiril kudrati kedua rahasia kudrat moal diangkat jelema jadi wali lamun can bisa ngabedakeun antara alam khalqi jeung alam amri can jadi wali mun nyana can bisa ngabedakeun ku perasaannya antara alam khalqi jeung alam amri. Alam khalqi teh ibaratun an khalqil asya'i bitadrij asbama qatadatsul hikmah hiji ibarat tina ngadamel berbagai perkara kalawan nungtut kalawan ngitung-ngitung peterapan hikmah beda jeung alam amri. Alam amri ma layan faku anil khalqi mual kaluar tina alam khalqi illa fil mujizat lin nabi awil karamah lil wali. Ieu mah carita asakna bae. Setiap perkara aya alam khalqi aya alam amri. Naon bae kos kitu. Ngan keur tertuju ka manusia, urang dek mengenal Allah. Mengenal heula alam khalqi jeung alam amri 10 nu aya di urang teh 10 alam 10 lelembutan disebut alam khalqi alam amri jerona lelembutan disebut latifah 10 kabehna dibagi 2 hiji alam khalqi nomor kedua alam amri. Alam khalqi teh nu mana? Alam khalqi teh hiji latifatul qalab, dedeg pangadeg urang. Jumlahna aya 4. Unsur disebutna unsurul ardi, unsurul ma'i, unsurul hawa, unsurun nar. 4 unsur ngaranna qalab. Iyalah awak urang. Terbuat tina taneuh, terbuat tina cai, terbuat tina kitu hawa, terbuat tina seun. Iyalah nu dibutuhkeun ku manusia lantaran manusia dibuat tina 4 unsur. Eueuh taneuh pae, eueuh mau cai modar, eueuh hawa koit, eueuh ceuneuh isdet. Nu 4 kudu aya disebut qalab. Iyalah alam khalqi pembuatan manusia tersusun daripada 4 unsur. Nomor hiji deui ieu adalah nafsu. Iyalah alam khalqi.
setelah tersusun tinu opat jadilah manusia, di manusia ditendena nafsu ku Gusti Allah. Ayalah nafsuan. Nafsu eta teh ngabogaan opat sifat, aya sifat rububiyah, aya sifat syaitoniyah, aya sifat bahimiyah, aya sifat sabuyah. Opat tadi dinya teh sifat rububiyah, di mana jelema kibir, sombong, aya sifat fakhriyah, aya sifat kibriyah. Datang ke kos Firaun, ana rabbukumul a'la, cak Firaun, aing pangeran sia nu luhur. Sifat kibir, sifat sombong, sifat rububiyah nu kos kitu ngaranna. Hayang di alam ku makhluk, ya Allah nu hayang di alam mah. Sombong, ya Allah nu sombong mah. Kumagungan, ya Allah nu kumagungan mah. Aya di diri urang, berarti urang kasifatan ku nafsu, nafsu na sifat rububiyah. Aya deui sifatnya sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah mah sifat kehewanan. Sifat kehewanan mah asal tertutupi syahwat beteng jeung syahwat farji. Deul embe asalnya tuan manggih bikangna kececas. Aya kotok kakak aya mangsana kececas. Kebo kitu kene oe tumpakan kececas. Lamun manusia ngan sakadar hayang sebeuh beteng jeung awewe berarti ieu teh beda saeutik jeung kebo. Beda tipis. Kebo eta takos kitu tah. Sifat bahimiyah berarti di diri nafsu tah. Sifat syaitoniyah aya hasad setan anu sok hasud mah aya ngunek-ngunek setan nu sok ngunek-ngunek mah aya deui anu ngajakan kana dol sasar setan nu ngajakan kana sasar mah nu ngajakan kana munkarat setan maksiat munkarat mun aya jelema hasud hikdu ngajakna kana salah bae berarti nafsuna nafsu syaitoniyah. Aya nafsu sabuyah mah deukna ngarusak bae. Lamun ka jelema hayang nempilingan bae, lamun ka jelema hayang ngarusak bae. Imah ngarusak hartana wa imah ngarusak awakna. Sifat sabuyah naon bedana jeung macan jeung maung. Di diri urang teh saenggeusna dibentukeun opat unsur ditendena nafsu nanu tadi teh ieulah alam khalqi kitulah Allah ngadamel. Lamun urang terus bae kos kitu ieu awak urang ketika neuleuh jelema nu teu ngahormat ka urang bendu da aya sifat di urang. Ketika neuleuh awewe bangun mencrang amat hayang mukakeun wae androkna. Iya ngadoa ge ka doa-doa dibawa. Eta apa kata kos gitu. Tah, iya berarti ya sifat bahimiyah tinggi ya kajian. Tinggi ya sifat bahimiyah nih. Tah, teh kitu bae terus bae kitu bae. Lamun eta tadi urusan ku urang teh ya, tadi urusan. Urang make baju hayang kalemna ku jelema. Urang make mobil hayang kalemna ku jelema. Ditumpangkeun dina kebutuhan, tetapi aya hayang kalem setan. Terus baik kitu jeung kitu ketika urang asa aing rububiyah berarti hayang dihormat ku batur hayang di alam ku batur sifat rububiyah bila perlu siapa anak buah aing kabeh aing jadi bos nama rububiyah berarti lamun tadi urusan alam khalqi kitu bae moal ngageser ku hari urang naik ke alam amri iyalah nu 5 latifah latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhfa. Eta alam amri nu kos kitu ngaranna. Lelembutan nu kudu diurus. Teh eta ngageserkeun tina alam khalqi ka alam amri kudu aya nu nungtun. Lamun eueuh nu nungtun datang ka paeh urang aya di alam khalqi bae. Terus bae kos kieu. Nah ieulah nu mantak gairah ibadah teh saha nu bisa naikeun gairah ibadah? Dan ceramahan gente hanya jelema nu geus ngageser perasaanana dibawa ku perasaan kiai nu geus ngageser tina alam khalqi ka alam amri
lalaunan nu tadina teresep ngaji jadi resep, nu tadina teresep salat jadi rada nyai-nyayan, nu tadina haye teu husuk wari rada hayang kakarak hayang bae heula, kadanan ku husuk hayang bae heula. Nu tadina tilok hudang peuting ku wari digeserkeun hudang nonton bola. Oh, digeser. Nu bisa ngageserkeun ti alam khalqi, ngaleungitkeun sifat rububiyah, ngaleungitkeun sifat bahimiyah, ngaleungitkeun sifat syaitoniyah, ngaleungitkeun sifat sabuiyah, hanya jelema nu geus ngageser perasaanana ka alam amri. Satungtung eta jelema encan ngageser perasaanana atuh akur bae, nu ngomong nu ngawuruk jeung nu diwurukanana atuh akur bae. Pedahnya nama bisa maca Quran jeung ngahartikeun ai perasaanana nama akur bae, ketika nyana resep kana dunya nu ngadengekeun resep kana dunya atuh akur ka resep nama. Ngan beda ieu mah bisa maca Quran jeung ngahartikeun, ieu mah teu. Ketika mustamekna teh ngridit atuh nyana ge ngridit atuh akur naon bedana. Malah mah dititahan ku guruna. Malah guruna ge nitah mangmayarkeun tanu mama kreditan can anggeus. Tah mama kudu diborgol tah mah. Membombar borgol tah mama. Teu ngageser perasaanana atuh moal beres. Dakwah kajenting adag-adagan moal bisa ngageserkeun perasaan. Anu tadina teu resep ka Allah supaya resep ka Allah atuh nu ngajakna kudu geus ngageser resep ka Allah. Ndek ngajak ekonomi nyanana encan paham ekonomi atuh macet. Ndek ngajak berpolitik nyanana teu paham politik atuh macet. Ndek ngajak ka Allah kudu geus ngageser ti alam khalqi ka alam amri. Kuari nyana berusaha ngageserkeun tina alam khalqi nu tadina galak jadi henteu berubah. Carana kumaha sih carana ngaleungitkeun perwatakan heula. Teu kaluar tina 3 minimal hiji zikir, nomor kadua tafakur, nomor katilu muraqabah, nomor kaopat hidmat, 4 rupa. Zikirna make naturan anu sesuai, tafakurna napakuran anu meunang ti guru, muraqabahna nu mana heula. Engke teh aya daerah sugro, aya daerah kubro. Engke teh ngahidmat ka guru, cara ngahidmat teh lain cara ngahidmat nu biasa. Kumaha aya praktek hidmatna. Tidinya lah dek ngageserkeun teh guru ngabejaan mata berwatek leuleuh kanu indah-indah geserkeun. Ceuli resepna berwatek ngadengekeun anu merdu-merdu geserkeun. Kitu kene irung watekna teh ngeuresep ngambeu anu seungit-seungit geserkeun. Kitu kene sungut ngeunah amat anu lazat geserkeun. Leungeun resep amat anu hipu-hipu geserkeun. Lain hehe. Digeserkeun. Jadi urang dek asup ke alam amri ti alam khalqi teh teu bisa langsung sabulan 2 bulan teu bisa. Perlu riyadhah tapah heula, napaan mata, napaan cili, napaan irung, napaan sungut, napaan beuteung, napaan dubur, napaan kubul, napaan suku, napaan leungeun. Eta teh kakarak alam khalqi. Sanggeus tadi alam khalqi ditapan naiklah kana kolbu, latifatul qalbi tapan, latifatul ruh tapan, latifatul akhlak ditapaan ku urang, dibimbing ku guru, nu sebut guruna mursyid. Jadi teu sambarangan hayang ngageserkeun perasaan teh. Urang sok ngageser sorangan, urang ieu. Mimiti urang keur diuk bae. Manggi aya awewe nu liwat irungna mancung putih, mantep oge tah. Di suratan ku urang males ngageser tatadina eueuh trisno di hati ku ari atrisno. Mas Trisno ada di hatiku. Waduh. Berani urang lantaran geus ngageser perasaanana, duit nu tatadina jang anak jeung pamajikan digeser pake mahugi. Ngageser perasaan. Nu tatadina tentrem cicing di imah ku ari mah teu tentrem ngageser hayang anjang. Nu tadina pakaian di asal-asalan bae ku ari mah lamun teu diistrika ngajerikit sewet teu daek make. Sapatu ke dismir. Eta gageser perasaan teh nu kos kitu garana. Tah, urang mah lamun perasaan kitu mah tah teu kudu dibejahan, kabehan. Teu meunang mah, teu meunang neuleuh jahe. Haju bae. Ieu mah ngageserkeun ti alam khalqi ka alam amri, nu tadina kurang mengenal ka Allah supaya mengenal.
sanggesa mengenal secara umum ngaranna ma'rifatul am, ngaranna ma'rifat awam, kuari karena ma'rifat khosoh digeser make cara nu tadi, mulai kuari zikir, mulai tafakur, nganyahokeun heula kuari af'al Allah, asma Allah, ahwanan ge sifat Allah. Ke kaharti dina afal bakal kaharti dina asma, kaharti afal jeung asma bakal kaharti sifat, di mana geus kaharti afal asma jeung sifat bakal kaharti dengan sendirinya zat Allah. Kuari mulai barang geus bener horeng man arifan nafsah arifa rabbah. Jelema nu mengenal diri bakal mengenal ka pangeran. Nah, kuari yang ibadah ke Allah, mulai aya guruna ya. Mulai magahan amil we zahirna ma ilmu beres zahirna mah kos kitu. Batinna keur ka Allah. Mulai kuari ngaji alfiah bae set kalamun ladzun mufidun gaza jumasun nafina zahirna kos kitu, batinna ka Allah. Mulai tek ngaji kuari arkanul wudu sitatun pirang-pirang rukun wudu ikunana maniatun beres zahirna mah keur syarat batinna keur ka Allah. Mulai aya nu nungtun ya, aya nu ngajak. Tad, kan? Urang ka ditu yeuh ka desa kumpulan. Ka desa aya naon tuh? Kumpulan, aya kumpulan di balai desa bangunna cenah de konsolidasi, aya kiai di ditu. Nu ngajina kiai anu mikirnya na ke aing batal mal ka Allah na ieu. Aing batal mal. Henteu lah. Henteu kuat berarti nya eta. Kuat. Henteu lah kebae hasilna bae. hasil berita sih hasil ka dijabah heran aing mah. Oh, mulai kuat. Datang camat ka imah obrol dikondisikeun ku jam teh lah. Nu sajen bab mah teu bisa lah, kuat. Deuk ka Allah. Lamun kadinya berarti belok. Datang usum pilkada teng titah Jatim sukses dibere motor dibere enten motor mah tinggalkeun. Enten ka Allah masalahna. Tuh, nu sieu mah lantaran pol deuk ka Allah aya awaik gangguan kuatnya na. Di desa kuat, kecamatan kuat, pilkada kuat, pilgub kuat dan lain sebagainya. Lah aing mah kajenting dahar jeung teri daripada aing dibabawa ku nu kos kitu. Mantep. Deuk ka Allah aing mah teu rek kadinya, teu rek pumpar mampir aing mah. Mulai dedeulean dijaga embung neuleu sebab deuk ka Allah pan can datang. Ai geus datang mah bebas, ieu mah deuk ka Allah can datang besi kaganggu. Dedeulean kuari dijaga, dedengean dijaga. Geus atuh ana dedeulean dijaga, dedegean dijaga, aambeun dijaga, omongan dijaga, embung ka mana. Mulai geus di imah bae. Geus di imah ge boga pagawean lain sa di imahnya. Boga pagawean teh ngajagaan mata, ngajagaan ceuli. Deuk ka Allah, boga maksud deuk ka Allah dijaga kunyana. Mulai embung ka mana. Jeung teuing di imah boga duit ge nu penting embung ka mana. Salah tante kasih ngomong. Deuk ka Allah. Mulai terasing tuh. Aya fi ma'zilin dina uzlah enggon uzlah jelema mah bareng ke masjid, jelema mah bareng ke mushola, jelema bareng ketika ditamuan, tapi beda batinna. Nu ieu mah biasa aya di alam khalqinya nama neuk menuju alam amri ka Allah. Yes, gitu bae terus deuk ka Allah. Pan Allah teh tara noler-noler pagawean manusia. Si eta deuk ka aing, haju nyaan deuk ka aing diangkat derajatna teng lain deui. Sinaran gua. Mulai geus teh embung ka mana-mana, embung ngaji jeung santri ge geus teu maksud jeung santri ge eta mah sakadar zahir bae. Peda aya nu nuturkeun sanajan teh dituturkeun deuk ka Allah.
santri teh jadi acuan dek aya dek eueus sabodo eta mah sapira tah mah ngajalankeun ngaji kos kitu dang nu penting mah dek ka Allah teu bangga santri loba teu sedih ku 1 2 3 dek ka Allah. Kadaanannya nama ku make menerima murid ajaran baru jauh tah mah jurig tah mah kos kitu jurig tah mah kos kitu dek ka Allah tah mah mampir ngaranna kos kitu mah tah mulai pesantren menerima ajaran baru hubungi Habib Rozak ya teman kos gitu mah mampir teman datang ke Allah tam salah tak tentu salah ieu keur carita ka Allah besi pacar jalakeun teu ngan nya aya di dinya di alam kholqi bae ieu mah deuk ka Allah carita deuk ka Allah mandeg di dinya mulai geus lamun diondang ngariung geus nu direuleuna Allah bae aing menang ridho Allah henteu ye menang ridho Allah mangan berkat teu meunang bagi dua antara yang berkat jeung ridho Allah mandeg dirinya dicau mandeg dicau teu naek perhitungannya na aing daripada ka ditu teh jadi ibadah mandeg aing deuk ka Allah aing mah kajen diomongkeun jelema teu hayang aing muludan tinggal muludan ngocoprak teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urusan ngagungkeun urusan aing jeung Allah pugu aing di jero kamar ge teh ngagungkeun ka Kangjeng Nabi akan ku siapa ngagung tah siapa dek neangan peperet kan sok haju kitu lain haju kitu emang sama kitu tanyakan ke Haji Pudoli kitu ya saya mah cicing mah di mah kitu keur ngagungkeun Kangjeng Nabi bakal agungannya na dibanding jeung reah-reah mangan sakali doang sajam 2 jam nyana mah terus dek Allah mulai terasing sorangan uzlah ngaranna uzlah dengan sendirina pembangunan alam sutra datang di dia bangunan di itu bangunan di dia bangunan di dia walah keluar neleping-ping cek waduh si amoy nyeputi kaganggu asal neule bae salat jadi kaganggu nu tatarina asyhadu alla ilaha illallah kadele kumaha hate teh Allah kuari mah ping-ping amoy kaganggu nah ieu kubaya pindah ka leuweung deui dek dituturkeun mangga ku santri henteu mangga mantap konsepna teu kahartieun ku kabeh aneh dek ngembangkeun agama lain di kota endahan ka leuweung bagaimana bisa maju agama dek ngomong naon urang mestina di tengah-tengah kota nyieun pasantren atuh kadeule ku batur abeh berbagai kalangan teh bisa menikmati pondok pasantren tah di tengah kota bila perlu mah mun urang nyaritakeun kemajuan pasti gitu tapi lamun urang keur nyata deuk ka Allah aing kaganggu kuno kos kitu pindah aing mah beneran nu di kota apa beneran nu pindah sih coba mau bisa ngajawab ente beneran nu di kota tanyieun universitas nyieun pondok pesantren modern belah dia mudirun hayo beneran mana da jeung nyana dibandingkeun anu pindah ka leuweung hijrah dek milu dek henteu sia ka aing sabodo sia milu bae pagahan ku aing teu milu bae eueuh masalah jaing mah deuk ka Allah beneran nu pindah tak ka leuweung beneran di kota teu bisa ngajawab lantaran urang datang ke alam kholqi ketika jelema nu deuk berangkat ke alam amri pasti usah ieu jang sorangan tapi deuleu kemanfaatan anak bakal halayak rame sesuai jeung kaikhlasannya na ikhlasnya na ieu teh 10% engke bakalna 10% nu milukanyana di dinya bakal ngiuhan di dinya 10% boga ikhlasna 50% ngariuhan 50% di dinya boga ikhlasna 100% sajagat ujianana tergantung kaikhlasanana padahal tadi nama sorangan tapi efekna bakal kakabehan. Nah mulai ngageser di alam kholqi sorangan kasihan jadi ke Allah ketika orang aya datang dunia dunia dek naon sih aja iman ka Allah letik kalau sok mumar mampir Haji Pudoli bener oge sih datang guari gitu jurik dek mana sih ya dek ngaganggu dek naon ngaganggu aing aing mah dek Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah goblok sia emang aing sieun ka sia datangkeun bapak moyang sia bener bae datang 5 hehehe tolol aing mah lalagaan goblok
tesieun sebab deuk ka Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah datang orai orai deuk ka mana ngagoda saha ngagoda ente aing mah teu kudu digoda ti baheula ge emang aing sieun ka sia anda kalau digoda mah sieun aing mah mah sieun aing mah digoda ke sia dek aing dek ngaleg-leg sia leg-leg aing paeh cenah cek orek sia di jero beuteung aing geus saya tulisanana meureun aing Lauhul Mahfuz kudu paeh di beuteung sia goda aing sia digoda terus direngkol awak aing awak kurang teh di dieu mah wayahna becak orek teh andek dikencengkeun ieu beulitana kencengkeun rakata Allah 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 nu kencang Allah cek orek panas eta Allah Allahan bae modar sia dibalik warima ku Allah Allah aing paeh sia aduh ampun panas ceknya panas indit orai mentak ente beusaya orai antepkeun asana paeh ente ulah ka saturut-turutna sebab Allah Allah ente mah tiis ka orai begitu dia Allah 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 tiis sakieu sakumaha ase bae ye pandongeng kiai mah panas atuh lain deui Allah Allah itu mah ku hate sia mah ku sungut nya jadi tiis mulai digoda ku dunia mau aing mah digoda ku jurik tah tesieun digoda deui ku hewan tah aing mah endeu ka Allah mulai jelema ti kota datang ka leuweung tengah peteng Waalaikum naon aing mah keur ka Allah engke sagedeung ngaleuyeuh Waalaikum aya naon pamajikan kabur atuh pamajikan kabur kunaon babejak aing sia nu emang ribut cekan yuk kabur dibawa ku batur bareng neangan deui bae ka deui kiai bageulis tante mun geulis ditah ka dieu bae teh pamajikanna mulai berbagai-bagai urusanana teu kaharti nyana eueuh akademina nyana eueuh jurusanana tetapi ku ari jelema pada marenta tulung kunaon sabodo aing mah ka Allah acara didoakeun manjur eta urusan Allah teu diaku-aku jadi ke Allah acara teu manjur sabodo diomongkeun sama kiai eta mah teu manjur sabodo sia deuk naon datang ka aing kumaha Allah bae geus hese nyaritakeunna ngageser ku ari mah ti alam kholqi ka alam amri ninggalkeun alam kholqi geus eueuh perasaanna naon ku ari hiji bae Allah ai ka Allah kumaha ka Allah mah keur salat teh inget ka Allah ai di luar salat inget ke Allah encan datang ke alam amri emang kunaon ai keur salat ke Allah ingat ai di luar salat henteu ka Allah emang Allah leungit pan Allah na eta keneh nu nyiptakeun ulang ti alam itu datang ke alam dunia ke alam barzah ke alam akhirat Allah na eta keneh nyahoeun anu aya teu pernah eueuh kidam teu pernah kahilaan tuh mulai ku ari ka tauhid nu tadi ngan ku perasaan awalun bilam tidak wa akhirun bilan tiha kadeule ku ari mah kumaha hate teh Gusti Allah teh aya geuning Allah mah teu pernah eueuh neulekeun teu pernah teu neulekeun la takhudus sinatu wala naum Allah teh ngadenge teu pernah teu ngadenge Allah mah terus bae perasaan urang dirundung ku ayana Allah ku denge Allah ku nyaho Allah urang geus berubah ku ari ka alam amri. Ya secara singkat bae di bongkaran alam amri nama lila wari geus aya di alam amri. Nah ieu mah ngan sakadar deuk nyaritakeun jelema nu geus pindah ti alam kholqi ka alam amri bisa ngabedakeun ieu mah alam amri ieu mah alam kholqi etalah wali ketika can bisa ngabedakeun mana alam kholqi mana alam amri ku perasaanana eta mah nu kos kitu mah jelema TK teh kos urang bea kos gitulah jelema anu ngageserkeun perasaanana sabaraha taun bisa ngageser tergantung kecerdasanana namun masih keneh urang ka pasar ngeuleuh nu ngagantung resep keneh urang aya di alam kholqi keneh ketika urang ka pasar ngeuleuh samarenda ngeuleuh tamer ngeuleuh jubah ngeuleuh macem-macem geus teu kadeuleu dina kadeuleu ge ku mata ieu doang mata hate mah geus teu deuleu urang geus ngageser ka alam amri ku ari mah geus teu kudu ka pasar ngeuleuh mobil bae. Ketika orang dulu inopak hayang ente emang kunaon bantah ente teu kawerat atuh siap jualan aya ceukna mun aya jualan meuli atuh siapa lain alam amri alam kholqina ge teh mah ngeblesek tah di dinya
perasaan orang bakal akur antara mobil goreng jeung mobil bagus. Aing ge akur kumaha? Dina pada teu boga aing menu goreng teu boga, nu bagus teu boga. Lain kitu. Neuleuh nu bagus sakitu, neuleuh nu goreng sakitu. Neuleuh nu rentulna baju di luhur pakaian sarua. Ketika asup ka pasar ditawaran eueuh nu hayang. Teu maksud jeung teu hayang bae. Tah lamun geus kitu berarti geus ngageser ku ari perasaan ti alam khalqi ka alam amri. Waduh, atuh teh mah lain ku lain pagawean memeh dahar heula tuh sia. Lain lalaga. Nu mantak teangan sa Kabupaten Pandeglang, teangan sa Kabupaten Serang, teangan sa Kabupaten Tangerang, teangan sa Jakarta aya eueuh nu ngageser ti alam khalqi ka alam amri. Aya saha? Aya mah aya ngan moal bisa kanyahoan. Ketika urang nyaho si eta mangmang lantaran biasa bae jelemana. Mata kapanggih di mana bae engke bakal berbeda. Lu engke nyana manggihan jeung bangsana deui mungkin di masjid, mungkin di gunung, mungkin di Jakarta, mungkin bae di tengah sawah, tergantung nyana kondisina perintah ilham ti Gusti Allah. Itu mesti di masjid. Itu mesti di saya Maulana Hasanuddin, sugan Maulana Hasanuddin ulah kapanggih jeung si eta henteu. Oh, jak kapanggih dia keur di orkes. Aya orkes biduana sakara nu laleta? Biduana sakara gegeran atuh sasi api-api sia urang aya jeung bangsana nu mantak nu kos kitu mah kadang-kadang dihareup ya hareup zaman nonton biasa bae seuri wah teu nyaho wali horeng wali mantak besi aya kiai atau ustad nonton orkes na ye ge sing hade talian supaya leuwih mantep imanna nu encan ma'rifat supaya ma'rifat eta ngaranna dakwah kos gitu. Jadi salah kaprah ku ari mah dakwah. Mentak lamun teu diberkatan manyun bae kiai. Ya dakwahna nu dimaksudna ge eta. Saju mun diondang deui ka dinya dibuleudan. Malah mah tapak jalak. Tuh kudu kadinya deui pohoan ngeberkatan baheula. Nu dimaksudna berkat atuh kitu bae. Gitulah salah kaprah tentang dakwah. Insyaallah. Nah ya dek nyaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Kangjeng Nabi teh diangkat ku Gusti Allah jadi nabi, diangkat jadi rasul ku Gusti Allah ketika umur mencapai 40 tahun perjalanan Kangjeng Nabi memeh diangkat jadi rasul teh luar biasa istimewana. Lantaran beda tinu belerea Kangjeng Nabi mati awal nage nembongkeun kejujuran jeung keadilan timbul pangkatna dengan sendirinya masyarakat nyebutkeun al-amin terpercaya. Kabeh ge gimbir lamun geus kadatangan ku Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi matilok mislek A B ieu lah Kangjeng Nabi. Setelah umur 30 tahun mencapai 35 Kangjeng Nabi geus teu pati resepkeun babarengan jeung manusia. Lobana nyorangan di kamar, lobana nyorangan di imah bari tafakur zikir ka Gusti Allah. Menghadapi ndek diangkat jadi rasul mah Kangjeng Rasul teh teu puas sorangan di imah sorangan di kamar teh langsung naik ka gunung Gua Hiro. Didinyalah Kangjeng Nabi tafakur, didinyalah Kangjeng Nabi muraqabah. Langsung ti Gusti Allah. Saha atuh nu mereg, saha atuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi dia. Allah memilih ke Kangjeng Nabi. Mendak ieu ge kabeh kan pilihan-pilihan Allah ya.
teka rasa ke urang sok gerage ulah boga pengakuan urang anak orang nomor kahiji di desak orang mondok sia pesantren sia geus dipecut geus dikumaha lantaran embungan bangka waraja anak orang teu daekeun mondok urang kumaha dikondisikeun tita mondok urang sebab ku Allah tulisanana eueuh masantrennya nama eueuh kurang didesak-desak teu daekeun mah nu kadua lah aing moal nitah geus pokona mah kumaha nyana bae kakarak kaluar tamat sakola SD dong bah pasantren geun bae kula bah pasantren mah sakola moal bah lah kunaon emang lah musarakola mah tawuran mararabok batu buareres bener sih rek mondok bener teh dititah teh naon mondok pilihan Allah jih dek kumaha coba nu katilu mondok teu daek sakola teu daek anggeus wah berat ya bagus berat nu kahiji mah teu daekeun mondok ngan sakola mah daekeun leres nu kadua mah embungeun sakola pandangan hatina geus kos kitu bae tawuran aya di sakola zina aya di sakola mabok aya di sakola teu hayang cak nu kadua kula mah mondok bae mantap nu kadua nu katilu ieu mondok embung sakola teu daek main PS bae gawe eta kan pilihan dek kuat coba yuk aduh sanajan cicing bae ge kolot cicing bae ge bakal gitu bae ngan ulah cicing tetep urang disupri ngatur kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati urang teh bertugas ngangon adapun diangon ge ai mapal mah mapal bae ieu ngan urang sebagai kolot ngangon tuduh kan santren sia mondok sia tetep bae teu daek bae jadi pilihan Allah baik. Namantak andai kata jelema dibawa ke hutan, cicing di hutan coba, set di hutan, pager ulah kena kamu mana, cicing jadinya, ulah aya anu ngadidik, ulah aya anu naon merenaon, coba kumaha, dileungnya bakal terdidik sorangan, kakumaha kahayang Allah. Ulah hiji jelema dididik di leuweung nu ieu belah dia bakal beda kumaha Allah sesuai jeung karakter masing-masing jeung kahayangna masing-masing nu hiji engke bakalna resepna ngadaharna suweg bae jayana suweg ngeunah caknya suweg teh di leuweung atuh nu hiji resepna nya nama ngadaharan wibutun bae nu hiji pupucukan teu meunang manggih pucuknya nama pucuk naon bae termasuk pucuk isuk-isuk beda-beda cara resep dadaharan ngomong bakal beda sanajan engke bakal tibul bahasa Arabna bakal beda-beda kumaha Allah engke bakal tah ieu hirup di tengah-tengah manusia dididik kurang tapi tetap boga jalur masing-masing nuka ditu ya keur carita Kangjeng Nabi eueuh guruan Kangjeng Nabi mah langsung begitu Kangjeng Nabi resep nyorangan birang jeung peuting otomatis tarasare Kangjeng Nabi teh tarasare ngedeng gitu di luhur guha paling ge Kangjeng Nabi teh bari diuk ieu kajab sare ke hudang deui zikir deui mentak dituturkeun ku ari kuno ngaji ge ngan lain ngerejet mah kerek nurutan Kangjeng di guha cek kana oplo jasa teh budak teu boga kaisin di tengah-tengah jelema kerek teh blon sare Kangjeng Nabi teh bari diuk mentak aya diuk khusus perjalanan ahli thariqah boga dalil ketika Kangjeng Nabi di luhur guha tafakkur khalwah sorangan dengan cara silakna Kangjeng Nabi seperti eta dibejakeun ku Kangjeng Nabi dituturkeun lah ku ahli suluk carana kos kitu mentak dierad
keluar ahli sunnah wal jamaah pan eta mah memeh diangkat jadi rasul kos kitu mah kunaon dituturkeun pan urang mah titah nuturkeun soteh sabada jadi rasul naon anu diucapkeun nu diperintah ku Kangjeng Nabi pan eta mah perjalanan kitu mah memeh diangkat jadi rasul pertentanganlah antara berbagai ulama urusan ulama teh geus kajeun urang mah kuari keur nyaritakeun tentang kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Kangjeng Nabi jadi rasul dibere ayat-ayat nu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam sampaikeun ku Kangjeng Nabi di mana butuh ayat turun di mana butuh penjelasan turun disampaikan ku Kangjeng Nabi ka ahli Mekah ka kufar-kufar Quraisy ka Yahudi ka musyrikin kumna manusia nu aya di Mekah umumna adalah kufar Mekah bahasana ketika di Mekah geus puguh tanda-tanda kebesaran Gusti Allah nu tadi dicaritakeun dimimiti sisikian berikut hujan berikut tanaman nang Allah ditambah deui dengan kemahakuasaan Gusti Allah ialah planet-planet bintang-bintang dan lain sebagainya seluruh bumi nu ngaran alam ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun dalil ngajadikeun ayat di samping eta Kangjeng dibere ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ka kupar-kupar Mekah kumaha tah narimana orang kupar Mekah ya wa kadzalika nusarriful ayati wallahu alam bimuradi sakumaha Gusti Allah geus kajelaskeun kana tanda-tanda kebesaran Gusti Allah tanda kemahakawasaan Gusti Allah tanda kamahasampurnaan kakawasaan Gusti Allah ten nusarriful ayati cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana berbagai-bagai ayat Al-Qur'anul Karim di samping nu tadi Allah mere ayat-ayat suci Al-Qur'an begitu disampaikan ke kufar Mekah maksud Gusti Allah liyatabiru supaya jadi contoh supaya jadi itibar supaya ngalep manfaat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nu dimaksud ku Gusti Allah tekos kitu begitu Kangjeng Nabi nyampaikeun amanat-amanat tabligh ngaranna ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ke kufar-kufar Mekah berakibat ujung-ujungna waliyaqulu darasta lamna dilalapad liyaqulu pusing lamun kurang teh dibongkar make ilmu alat lantaran eta teh bisa disebutkeun lamu ke manana mana tolab lamun kurang di manaan mana tolab berarti atuh ngamanaan nangke kieu wa kadzalika kitu kene sakumaha nu tadi ku Gusti geus dijelaskeun ayat-ayat tanda kebesaran Gusti Allah atuh Gusti Allah ge ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'an nu dimaksudna waliyaqulu supaya kupar-kupar ngaromong darosta Muhammad anjeun mah bisa kos kitu teh horeng meunang ngaderes aing mah moal iman maknya kos kitu ngahartikeunana teu kaharti tah mah sarua jeung dina ayat Al-Qur'an dihareup ge faltaqatahu alu fir'auna adu liyakula du'a wa hazana Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku raja Firaun faltaqatahu maka mulung keluarga Firaun yakni Firaun teh ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak dipulung kunaon nu mantak dipulung teh liyakuna adu wa hazana
supaya jadi musuh lahu ka kangjeng ka Firaun nu mantak Firaun mulung kangjeng Nabi Musa teh engke supaya jadi ngamusuhan manya mulung supaya jadi musuh teu arti atawa aya bahasa kangjeng Nabi lidulil maut geraranakan maraneh kabeh nu mantak keunanakan tujuanana jang para raeh manya kitu amat bahasa-bahasa nu kos kitu moal bisa dicerna tanpa make ilmu alat nu mantak lamun teu ngaji alat geus buaya engkena kadituna jadi Muhammadiyah Persib Persatuan Sepak Bola Bandung mal beres aduh kadituna PKS kunanya nek kiai ngomong-ngomong PKS bagus cecak banget sia mah teu nyaho ka jejeroanana di jerona leuwih dahsyat tibatan Muhammadiyah PKS baheula Muhammadiyah mah tilok nyaritakeun bahwa tolak tilu jadi hiji gara-gara ya PKS nyusup ka tubuh pemerintah tolak tilu jadi hiji tak PKS mantak aing sok nyinggung PKS ditampilin sia ku aing teu nyaona naon sia mah naon tah jeung loba-loba deui 10 nu bakal dirobah Gus Dur padu nyaritakeun hati-hati dengan PKS cukup sakitu aya naon ieu ieu mesti tilok ngamati Gus Dur sih gali kualitas hudangkeun deui Gus Dur tulangna coba bejakeun tanya ta Gus Dur tuh Gus Dur geus leuwih teh hati-hati dengan PKS ya naon ya jeung PKS ya naon teu ngomongna naon nya oh horenganan langkah-langkahna ngarusak ahli sunnah wal jamaah kos kitu di mauk mah PKS dipilih partaina boloon da urang mauk pan bisa nyebutkan balon apanya nama kedatangan ku Maulana Hasanuddin saya Maulana Hasanuddin dakwahna datang ka Mauk milih partai na PKS urang Mauk teu beunta mata hatena tolol teh Mauk aja mengkonon ge waduh tuh di Mauk col PKS diparilih kunaon lain tanya heula masa Maulana Hasanuddin mantap kurang mauk makhrajna baragus kabeh komodal nama geus asli ti dituna kuda-kuda geus hebat bae urang mauk mah makhrajna kajenting nu asal-asalan doang ngaji qiraatna bagus bae sebab ti ditu Syekh Maulana Hasanuddin teh dongengna datang ka Mauk barang deuk kasempatan teu jadi mantap kurang sepatan mah barelol bahasana bahasa kiroatna sebab Maulana Hasanuddin dek diajak kesempatan terjadi kunaon emang didinya cenah loba kangkung di sepatan mata loba naon karangarana gitu kucai mungeun cek Maulana Hasanuddin we mambu iki ora ora cek Maulana Hasanuddin wis comeback bae ning Banten lah beda dengekeun ge mau urang mau bahasa qiraatna komo lamun dipagahan mun bebeneran ngaji qiraat lain deui sebab aya teu datang doang wali mah kos kitu cuman datang doang kadinya masyaallah datang ka kuari lisanna para raseh tuh barang aya PKS manut mengkonon ge orang mau gitu orang deleng-deleng emang jauh mau kos gitu hampura bae mau ya Allah ya Rabbi nah iya wa kadzalika nusarriful ayati jadi selamna lamu ke makna akibat geus lil akibat mantap kadieuna tuh ditafsiran ku Imam Jalal ail kufar fi akibatil amri masya Allah ai kadituna walinubayinahu lamna tetep lam hakikat
Nu jadi permasalahan di jamul jawame lamun ayat 2 lam ngarendeng kos ieu hiji liakulu nomor kedua linubayinahu nu diheulakeun majaz lupan dari hakikat ieu lah nu jadi masalah kok heulakeun majaz mandarikeun hakikat ain mistina mah hakikat heula kakarak majaz mun urang ditanyakeun kos kitu datang ke botak sariawan mau bisa ngajawab botak ente sariawan ente ngajawab ente tungtungna eta Al-Qur'an teh kos kari ese jasa mantak teu beda ke polos sorangan eta bisa ngajelaskeun kitu atuh pan tafsir eta fi akibatil amri oh berarti lam lil akibat geus panjang teh mah majaz ka dituna lam nama tetep bae lam amr lam muke maknana mana akibat majaz tina lam tolab kemudian kuari kana lil akibat majaz nu kos kitu ngaranna berjalan dina lam huruf berarti deuleu engke dina samar kondina termasuk kana majaz naon tinggal di kitu-kitu bae teh urang lamun ngaji alat mah praktik puyeng tutup beres kurang ditutup puyeng aing aduh masya Allah singkatna bayatuh ya malam lil akibat geus ngalempengkeunana kieu wallahu alam bimuradi sakumaha tadi Gusti Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat tanda sebagai kemaha kawasan Gusti Allah nusarriful ayati kaulan nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim supaya manusia nyeun contoh hiji nomor kedua waliyakulu ujung-ujungna barang Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang ayat suci Al-Qur'an berakibat lain kumaha kitu ngararomongna darosta kan lempeng tah ngeunah maksudna kumaha Muhammad lah aing janya urusan hirup si Ahmad ulah sok sosohoreun si Ahmad cak sia cenah Al-Qur'an teh ti Allah ti Gusti Allah wahyu sagala naon kos aing teh nyaho bae apan sia cicing di kamar bae eta teh apan sia macaan kitab-kitab nu bara heula ku sia aju sanggeus ku sia kapaham kitab-kitab kuno nu bara heula teh aju ku sia kapan eta teh dirangkaikeun jadilah Al-Qur'an kos aing teh nyaho bae tuh pandeu kumaha coba deuk kumaha coba ya Ih, Kangjeng Nabi pan aing mah di kamar ge kholwah tafakur kok bisa kos kitu sangkaan jelema kos kitu sok macem-macem segala Quran segala ti Allah segala wahyu segala ada kuasa aing teh nyaho bae sia budak kamari ieu alah mat pan sia ngajedog di jero kamar bejana lain di kamar bae pan sia ka gunung jambung ka nyahoan macaan kitab-kitab kuno setelah kusia dibaca kusia dirangkaikeun jadilah Al-Qur'an dibejakeun ka kami yo kitab ti Gusti Allah ngomong naon sia mah kada dengkeun tak urang bojong ngomong naon aduh sok sambarangan sia mah kos kitu ngomong segala ti Gusti si Gusti kumaha Kangjeng Nabi hatena manusiawi Kangjeng Nabi ji Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tapi make dipajar menang sorangan kene bae kideug Kangjeng Nabi buang kawarah amat isi kupar Mekah tuh dibere wahyu tetep bae ngagilak kene bae atuh komo kuari ngan sakadar dibacakeun doang ngagarilek nu teu salat tetep teu salat tu judi tetep juli geus dibejakeun kredit haram ge ngredit bae atuh meujeun eta mah kos kitu mah jabah heula ge ku per Mekah dibejaan ieu wahyu ti Gusti Allah teh pajar bibisanan Muhammad hiji walinubainahu liqaumi ya'lamun jeung kami ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Nabi melalui Nabi kaula Muhammad tujuanana supaya kami ngajelaskeun kana Al-Qur'an bahwa ieu teh wahyu ti Gusti Allah kasaha liqaumi ya'lamun jang kaum anu nyarahon nu sadar bahwa ieu teh Al-Qur'an teh kitab suci menang ti Gusti Allah jadi wahyu
Nah mantap dirinya mulai dua bagian horeng aya nu teu iman aya teu iman mah geus sabisa-bisanya ngomongna jijienan Muhammad lah rekayasa Muhammad lah bohonglah Muhammad mah emang geus teu iman tapi nu iman mah begitu turun ayat dibejakeun nyulusup ka jero hate oh ieu mah lain bahasa manusia Al-Qur'an asa can pernah ngadenge bahasa-bahasa koskieu mah indahna nikmatna ngeunaheunana Al-Qur'an mah duh pohara jasa urang mah kate nu kafir teh ngadenge lain bahasa manusia ieu mah kajen kukumah ge iman aya nu teu iman mah eta teh tadi jijieun Muhammad le rekayasa Muhammad kajen teh kukumah ge meunang Muhammad ta eta kabagi jelema teh baheula teh kos Kangjeng Nabi sebagai manusia langsung sedih karena ge manusia Kangjeng Nabi teh kapan manaon Muhammadun basyarun tetep manusia dahar nginum sarejima nu matak aya sebagai sifat kemanusiaan begitu dikitukeun ku kaumna cep ka jero hate aya nyeri kudu kumaha deui atuh pan ieu wahyu tapi kok teu daek nurut deuk kumaha deui manya make kudu jeung nyangka meunang ciptaan aing manang ciptaan kaula meunang meunang jeunan kaula rekayasa kaula ieu mah ti Gusti pan kula mah teu pernah nulis teu pernah maca jolna Al-Qur'an eta nyahoeun atuh kuduna mah nulis teu pernah maca teu pernah jaumi pan kaula teh tapi tetep lain nu teu iman mah teu iman kunaon eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tuh mentek sing hade di sekeliling urang teh setan malulu teh numpakan di dieu di punduk diceli setan teh di mata setan teh di irung setan di sungu setan pinuh setan betaheun setan di awak urang komo di awewe mah di konde pagedena setan numpakannya njot-njotan di konde di dada di dieu numpak di dia di dada komo lamun lempang di endut-endut kunyana ieu waduh dibujur di dia setan malu mentak sing ade setan mah terus bae ngagoda urang terus bae entek aya hiji rohib baheula ibadah ka Gusti Allah terus bae jana di musholana ibadah mun kuari mah geus dijangkat jadi wali Allah. Ieu mah memeh zaman Kangjeng Nabi ngaranna rohib. Rohib teh pendeta. Pendeta teh kiai. Begitu nyana ibadah ka Gusti Allah geus ngeunaheun jasa sorangan bae di gubuk. Tiba-tiba aya awewe. Beak geus geulis geus. Geulis jasa geus. Bari mawa kadaharan ai praktek cak awewe teh ya rohib wahai pendeta tulungan abdi bahaya ngendong didinya lantaran tempat abdi jauh fa inna makani ba'idun tempat abdi jauh kene abdi mah tulungan hayang ngendong didinya cak rohib teh ngendong di dieu bari mah awewe abdi mah tetep bae ngendong di dinya tulungan abdi mah ieu mah lantaran kapetingan cak rohib teh atuh geus naik ka usuri naik begitu naik atuh terus bae rohib zikir ka Gusti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha horenganan nyana di tukangan rohib bubuka baju dibuka gunyana beres baju kutang dibuka sempak dibuka geus eueuh sahelai rambut acan nu nempel di awak mangkaning ulah dibayangkeun awewe berebes ieu mah waduh urang timur tengah teh atuh Libanon awakna beureum lain putih lain koneng lain irung mancung bulu mata na bentik bureuleuh masya Allah cangkengna anu ngabiola teh
buah dada nu ngajar rendol teh. Ya Allah. Ting-tingna. Kiai keur zikir bae dihareup kiai la ilaha illallah la ilaha. Nyana kahareup ka dieu. Do rada goyang-goyang saeutik. Alainul lah. Cak kiai nanaonan ieu budak. Nanaonan cak kana ieu. Tetep bae kiai la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus jaga deku dia. Cek awewe teh abdi mah ka dieu lain rek nanaon di samping abdi ieu hayang kenal karohib ka mama. Ya abdi mah hayang dinikmati badan abdi. Abdi nyanggakeun sadaya-daya masrahkeun diri kamu. Eueuh sasaha ieu mah urang di luhur ngan duaan doang. Cuaca sakieu tiisna. Pan jadi kos kieu atuh cek rohib deui. Ulah kitu ih kula mah keur ibadah ka Gusti tutupan. Moal kajian ku kumaha. Henteu kula mah kajian ku kumaha terus bae lamun encan dinikmati abdi mah encan dipersunting ku mama ieu abdi mah moal eureun terus bae deuk ngagoda. Pan jadi kos kieu atuh. Terus bae nyana ngagoda. Kiai tetep bente. Kuat wali. Bangsa Kiai Golkar mah atuh geus teu kudu hese mah. Tinggal ceklak wae sadaya. Aduh. Ieu kulantar geus jadi wali kuat. Tah istimewana wali teh kos kieu. Kuat. Barang jelema anu bangsa kiai-kiai kos kitu mah je kabeneran dieu we. Puguh ge ku aing diteangan ieu mah geus aya dihareupeun tinggal nyantap doang. Tapi tetep kulantaran terus digoda cak eta kiai teh ke. Tungguan sakedeung. Ieu mah mengarah kana seuneu gede. Lamun ku kaula ieu dipigawe berarti kaula asup ka seuneu gede. Ke kula dek nyeun seuneu leutik heula. Tungguan. Mangga cek eta awewe teh. Sugan teh naon horenganan nyana ngahurungkeun lampu. Diminyakan lampuna geus diminyakan diseunut. Nah ieu ngaranna seuneu leutik. Eta mah nu dipalangkakan seuneu gede. Atuh pan eta panas lagi parah pantang-pantang. Panas. Ai urang mah atuh teu kaharti seuneu gede seuneu leutik teh. Urang mah dianggap sorga bae eta kos kitu. Jauh sasaha pan. Masya Allah. Tapi wali mah kos ieu seuneu leutik. Ieu ente mah eneng mah seuneu gede. Ya, delekeun. Boro-boro deuk ka seuneu gede, seuneu leutik ya da ieu. Curug mama deuk dikana seuneukeun coba ngerecek tante. Dideulekeun bae teh ku awewe teh, dideulekeun. Dipantengkeun. Atuh terus hurung getih ka dieu. Ieu seuneu leutik bae kos kieu. Engke kumaha lamun engke di seuneu gede. Dikulub engke, disate engke. Ngeunah teh sabaraha, sakedeung ngeunahna tapi seuneuna seuneu gede. Ieu mah seuneu lampu kos kieu terus bae kujana. Geus hiji nu ieu curug, kuari ka dieu. Ka jempol deui beuleuh. Geus beuringis awewe. Geus beuring naonan. Ieu contoh seuneu kos kieu. Terus ka dieu, terus lima-limana dibeuleum. Ngajoak awewe. Ngajoak nyana teh. Ngejoak, ngejerit. Lantaran nyana teh neuleuh. Bahwa eta seuneu leutik bae kos kitu komo engke. Jadi kabayang teh ku awewe teh wah beureun aing lamun zina teh disiksa di neraka. Eta seuneu leutik bae manikeun ngem ka dieu terus keluar getihna. Ngejerit awe pae. Golepak bae pae. Kitulah awewe. Setan teh setan anu tadi ngagoda teh ngalamun. Je.
teu hasil ngagoda koit ya wah keluarnya nanti dinyata ti awewe teh geus teu mampu nyana ngagoda kiai ya geus jadi wali turun nyana ka handap setan ngalamun me dihandapeun gubuk percis kos jelema anu eleh wahweh we gitu budak kuari teu nyaho wahweh pakong nyaho kuari mah dasar siapa pemain meureun tah barang datang ka isuk-isuk langsung setan teh ka kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa di negeri kita ada seorang wali, tapi ternyata dia adalah pezina. Wahai masyarakat, sampaikan kepada pemimpin bahwa ada seorang wanita dizinahi, setelah dizinahi dibunuh. Inilah pemberitahuan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahara IMZ kajajadan datang. Waktu rame jelema nyampaikeun lah akhirna ke gubernur, nyampaikeun ke raja. Raja didinya langsung membuat tindakan. Coba wahai para menteri, tolong di mana eta wali? Bener apa henteu? Panggil ka dia. Ditanya deui eta si setan ngarupa kiai setanna. Masya Allah, udang-udang ngaleuwihan ti wali nu tadi. Wah, udang-udang nanya gedenya rapih, sorban ngambai ka handap. Kok sorban nu meuli di Mekah kuari para ranjang jasa jang naon meureun maksudna eta. Oh, mohon maaf Pak Kiai. Ya, saya boleh bertanya? Siap. Tolong jelaskan di mana itu wali. Di sini lurus, nanti ada bangunan kecil di sana. Nah itu coba periksa di sana, ya. Nggak usah diantar sama saya. Aib urusannya ini. Ini menurunkan derajat sesama wali. Kan tidak boleh saling mendahului antara wali. Tolong jasa setan. Otak setan masih ada. Si ada setan mah. Jeung kiai ngarupa kiai, jeung wali ngarupa wali, setan mah. Komo atuh tama jeung pejabat mah geus teu kudu rurupaan tama emang ngahijinya nama kaditu sagolongan. Ya Allah ya Rabbi dia terus ditinggali bener aya keur zikir bae kiai. Wahai raib Ulan coba turun aya naon tugas di kerajaan turunnya panggil ke kerajaan bawa begitu dibawa maneh boga gubuk jang naon cek raja. Oh jangan laksanakan ibadah. Di sabaraha tahun maneh ibadah di dinya? Alhamdulillah puluhan tahun Tuan Raja. Kumaha kuari? Alhamdulillah oh masalah. Bejana anjeun di luhur teh aya awewe muhun aya awewe. Tenang bae tah wali. Awewe di dinya kumaha kaayaanana? Coba titah turun. Bae. Kumaha eta bisa jadi pae? Wallahu alam urusan Allah. Kajen kumaha ge ieu mah urusanana meureunanan dizinahan setelah dizina dibunuh supaya ulah kanyahoan. Teu cek cenah ieu mah urusanana nyana mah kaluhur milu ngendong kemudian pae sakitu bae. Ieu dibungkus bae tah. Nu urut dibeuleum teh dibungkus. Teu bebeja. Tenang bae wali mah tenang. Begitu terus didesak-desak lantaran geus kapiheulaan ku setan-setan asup deui ka tuan raja nu mengadili. Paksa eta mah nya mah menghela, wali bohong kan. Setan terus membisiki, terus geseret bae bunuh tah kos kitu bagus. Coba cek tuan raja teh, coba ayo urang ka gubuk. Hayu. Ayo eta awewe dulu. Atuh aya tuan raja. Bawa ke handap kesorangan lantaran pagawean anjeun lantaran jana dipaksa atau diakep di talian
ku tuan raja titah diakeun seret lantaran saksi menghelak sejuta kali menghelak tetap nyana bela diri nah berdasar mendasar tetap ieu mah kudu diadili eksekusi bono sedangkan baheula mah di mana-mana dek ngabunuh nu zina diragaji sainting heula leungeunna diragaji terus leungeun heula terus suku terus kakarake ka dieu diragaji bae atawa diragaji teh di dieu heula di punduk di hulu dibelah dua ke kakarak sainting kitulah cara ngaeksekusi di zaman harita langsung dibawa ke tempat eksekusi dua jeung ngawewena di dinya ditonton ku masyarakat pan kuduna mah kitu ieu kuarige kuduna mah kitu asal anu zina dibawa ka lapangan diranjam mun zina moson keuna kadeuleuan ku kabehan abeh jelema sieun kuduna mah kitu